jaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna. Aya sihir teh madak Abah Haji Khairun mah baheula nyawan jasa lempang tuh ti ditu tuh mana ti ledug ka Cilongok ka dieu atawa ka ditu ka Rawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Khairun terus lempang ka belah ditu nyana ka mana ka Serang Citi kitu naon ngaranna Citras eta Ki Khairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lembur ieu kanyawan ku jana di deulean drokeun gade picen dan mau teluh ya ini maunya kula boga teluh picen iya tunda tahu di picen sia ulang suka di tengahku picen ilmu juri kamu kau kana rakas ya kiai atuh banyak kudu boga teluh sia teu percaya sia boga teluh sia teu percaya ka Abah Haji coba buktikan des ya kadi cekel keluar getih sabulu-bulu ngaku sia oh Abah ditapani sia eta teh aambean lain teluh mah hangru ka ambeun murang lamun ti doyong ka gelam aya hangru teh di gelam aya teh di gelam Cilongok mas sengit ka ambeun mengkol ka tereup di tereup aya di tereup ini leletikan malah leletikan orang terus kali itu waru eueuh teu katekan aya mah aing teu katekan terus ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jagang ke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam pan eta teh tukang sihir anu ngamodip tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir teluh jeung mujizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya teluh teh aya ulah dipajar eueuh ente mun teu percaya buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi di mana kana tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener jarang sebar duit gara aya teh urang lamun deuk meuli sihir deuk meuli teluh baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang urang lamun deuk ngeluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya ti direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teh direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan ye emang kumaha kitu marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cowok ampun sok boga gede kieu teu kiai oplo teh pokok kitu mah kakara kaya nu harewasan bae ngomong kiai teh mah anu ande teh kiai kitu geus harareudang ye teh pacan jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah
nu hayang ngeunah mah bupati, DPR, gubernur, eta carita ngarareunah. Kiai mah ulah caritakeun geuleuh, salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang. Jadi ulah ngahayalkeun hajuk kuari hayang boga motor Mio, ti Mio Avanza, ti Avanza naon gara? Tuh, ti Fortuner. Atuh sia mah tarolol kabeh berarti. Perjuangan mana jadi kiai sekos gitu urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraan hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna masyaallah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal lili